Semar Badranaya anu nyanak Gatot Kaca anu wujudna leuleus lir kapukai bunan lir kapas kahujanan. Kairing Astra Jinga Landawala anu dibeberik nyata ku Batara Raksa Dewa. Anu tina waktos eta turun gunung Gunung Lumaku tunggal lampah eta kacarios nyatana di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gandinga salah aya hiji sinatria lumampah ari kakasihna nyaeta Batara Partadewa asep pereng-pereng koneng lir Dewa Kamajaya lumampah di satengahing marga diramongan suisunan Ayeuna katuncak hidang iraha kajampang deui ayeuna patulaitina iraha kajampang deui pasir kocak karapita ditaklah teu dipantun api sumaja kamita nyawak jeung ditilar kampung asma ditilar surang kebanyakan tersangka hidup nusukan tersangka pikan hubungan neng lamaan ayeuna mah bisik kali udang atete teweleh melang sok inggis mang demi kami kacinta Cikuray Gunung Cikuray tempat nis namo janggelis muka surang jahat tempuyan pun panepi abdina sanaos mah akar tatapan di bengketan awitan pamilami tepat tepang pamukimah ade di ulah-ulah rek lali
sisi situ tanpa kasarang dahlia babakti kakak undangu hiburan seni suara malati di sisi jahit samaran kubara seni kabudaya cahya sesekar ningwang murcaya nira sesekar ingwang tinulungan lawan sawiji sinatria kakasihna Batara Partadewa anu tina waktos eta sami halu mampah ti satengah king marga sopana marga jalan sopana alas pinggan ingat salah kunirah kang andika kamana kaula kudunya lumampah dina waktu ayeuna kalayana haibet endah-endah teuing alas pinggan ingat salah katempo kaendahan alam manuk recet marga satwa nu aya di alas pinggan dengan salah di sarada jiga anu ngabageakeun ka kaula kaendahan alam terus angin letik ngahiliwir nebak tatangkalan cinggarupai itu kalaka jeung dangdaunan jiga anu ngagupayan jeung jiga anu milu capek cicire naon ieu lerpen barang nuju ayat dina satengahing lamunan ieu nyatana Batara Partadewa katingali aya jama lulumpatan elan itu jiga jelema mawa jelema paudag-udag kitu aya naon eta Pak dagoan Pak dagoan ulah ninggalkeun uing Pak ayo cucurkeun atuh buru-buru lumpat gajang ayana buru dabalah buru barang kasranok sareng ieu sinatia Semar Badranaya kaget sadia kaget konerakan ningali kaget konerakan ningali sapesan ingkang sami kasrano kaget kunirakan ningali ingkang kasranok satengah alas pinggan ningat salah dan nira samia kasranok
kasranok setengah ki ngalas pringganding ngacala wis kena dikin pinasti kersayang wedi ieu teh nyanak naon aki ayeuna ampun cenjang Naon, Pak? aya satria di lumampa aya satria geuning Pak Oh, ujung kaset da lagi. oh jiga kuringnya kaset nama Siga naonan. Mas Budi kasetna teh kitu yang Naon, Pak? saha ieu teh simpang nanyakeun dewek berat ieu wah atuh lesotkeun we kaula teh ulah ih ari alga Bala. sok tanya buru-buru tanya Dek penyakit itu ngomong sok cek celok wae. kan mah da biasana urang mah jelema mono sok tanya Punten. mang Dupi sun punten wae ti bade tumaros dupi aden teh saha jenengan sun? oh gitu mang Daras, saya Sareng ti mana kawit aden teh sun? ulah merak pakitu atuh Oh, hoyong saporos entres jantre sakalian gitu. aing ngaran kaula teh nyaeta Batara Partadewa mang sacenah a Naon cenah bi teh? Batara naon cenah? Heeh, pasir kuda cenah naon gitu. jelema budak mah sing atuh eta kapas nindana ceuli laan Ih, saya teh dilaan mah tuh kumaha, saya teh bahaya sararea deuleu ieu. nah make bahaya sararea Is, ngandung obat bius deuleu sia. kalau heuleuh sia teh kumaha teh Ieu Pak teu kuat Pak Uing mah yang kacai heula ieu sok da bala. itu Aduh, teu kuat ieu. nun kana duit si kurang ajar mah Teu kahar saha ieu teh nun upami dipercanten mangaran kaula teh Batara Partadewa nah Pak sarua jeung nu ngudag-ngudag geuning hih itu mah Batara Raksa Dewa anu ngudag mah deuleu ari ieu Batara Partadewa Senin Selasa Rebo nya Den naon Mang sun weton oh wedah kaula teh Minggu aya Minggu atuh cek abdi oge tita tadi nya Lain da bala. Aing mah teu kahati teh. naon kitu Asa jadi pabalatak Batara kieu. heeh Nu itu cenah Batara naon? Batara Raksa Dewa Raksa Dewa. heeh Itu nu ngudag-ngudag. oh Batara Raksa Dewa Oh, nu ngudag ngudag-ngudag heuh ieu. Batara Partadewa Tuh, Raksa jeung Parta bedana teh nya. Raksa jeung Parta bedana teh Oh. nya Ai Acin jeung jeung Nin bedana teh nya atuh matak naon maneh ke make Batara kayaknya. Maneh ke make Batara kayaknya sakalian. da kuring mah dewa lain Batara kan kuring mah dewana dewa ponok Maneh naon? oh dewa ponok dewa la Ah. akawe tuh kayaknya jadi Batara Ya, hayang jadi Batara naon Batara Astra Jinga Atma Janata Wikarya Mardeka we biasa. kemana karena si Cempa ngomong teh kalah heureuy we cucung nih sia teh nya di mana panglinggihan teh nyun kaula teh salasna mah mang oh aki teu puguh padumukan kieu apruk-aprukan ngalalana ke ari eta anu dicanah teh layon ataupun sanes layon ieu teh sun masih kene aya nyawaan mun leuleus ieu teh nah kunaon ki anu mawi itu sun gelut sareng hiji Batara ari kakasihna teh Batara Raksadewa Batara Raksadewa nun ulah teh gelut jeung Batara Raksadewa mun urang mah nu geuring mah cicingna teh ngomongna Oh, padahal mah da wala. Biasa kaos geuring bapak teh. pada harimunan we nu geuring mah tong pipilun ngomong dihuapan we cicing Batara Raksadewa anu ngudag-ngudag aki sumuhun kulan ke naon pasualanana pangna ieu jelema gelut jeung eta Batara Raksadewa ieu ngatuh jang kanya cepot ngomong saja kumaha aing sakieu geus capek teh hayangnya tuh kan
naon mang sebabna mang Naon cenah itu urang teh keur tunuh itu ieu dan jadi balik lagi ieu itu ieu. anu hees dibawa ngomong atau puguh we ngacapruk Keur lieur dek teh puguh lah. nama teh ponok letas ya mah burihna leutik nya aden kieu ieu teh kawitna mah Tah kusi eta ai kawitna mah mimiti ieu teh Ai ai jo ieu sia eta ieu teh budak teh di ala nyawa dek dipetik pati dek dicabut umur kusaha bang semun ku itu ku Batara Raksadewa ari ieu teh saha kakasihna ieu teh anu kawantar mah Juragan Anom Otot Aca nah sia teh Otot Aca ieu teh namun ieu ya anu diikat Juragan Otot Petot sia Otot Eho sia monyong geus mau mang hapunten mang tong dicanakeun ieu kaula serius ieu ai serius teh naon serius teh etaeun geuningan anu dirius ku mutu teh ya galeno atuh kitu mah nya asal disada we si eta mah ngomong teh pikiran gitu nya aduh ampun jeung begung deh nu begung mah sulit ati biasana bener aduh tong hina gitu lamun nu genut kereh dikubur cucunging sia ka aing teh sugan teh eueuh nu genut nu badag nya kumaha mun Mang Jai kasiniran tina soal naon bang ya teh sun bade dicabut umur mana di ala nyawa na sun Juragan Anom Gatot Kaca teh sun ku eta Batara Raksadewa cing isim abdi teh tulungan we nun upami tiasa nulungan maka sim kuring teh tela panginten tiasa mulang tarima sun oh kitu sungguh sae cing hayang urang heula anan jiad heula ieu jalma waras tu mah jati-jati tu makaning waras salia hiji moal kitu 3-0 mah naon sia teh heuh bijilna hiji cenah hijina teh 3 lin kalah kana nomor si juri hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji cager anjeun lilir yang merbangun kaya ngimpen sareng ngalinuran lilir yang merbangun kaya ngimpen sareng ngalinuran kaya ngimpen sareng ngalinuran Satria tak gening ayana aganda mang deui geuning agan cager deui ieu na mah euy bener manjing mujarab euy aduh matinya Kang ya model ilmu kuring gitu tah antar dipake Kang ngancan di puasaannya ku deuk mah eureun keur naon atuh puasana kudu eureun keur naon nya teu ngaleg-leg kaset di poe nya ingat eta jelema nu ngadahar ieu nu nyiram ngadahar kaset kumaha witanana Kang ngadahar kaset nu nyiram nya kumaha tah anu eta teh nu panjangna nu muih teh geuning nya eta nana pitana anu mapaina nu nyiram jo lek teh diteleg nyiram terus hari isuk-isuk meureun dieekeun di pacilingan biji mangkaning alus keneh teh meureun hatana teh dikenyang teh kitu panjang kabeneran dina lagu memble nya dikenyang teh aya tungtungna memble aje cenah dikenyang teh tina bujur teh curi sia kumaha karaosna ayeuna Satria bagja nu taya papadana dina waktu ayeuna kenging pitulung salira nampi nuhun dina lesan dieu samangsuna kaulah tulungan kaulah teu mampu ngalawan eta Batara Raksadewa cing tulungan Satria aut tak geuning ayana awas datang euy itu geuning tuh nya si berembeng teh geus kadeu deui si maka dewek wae suka teh unu kasiniran sorry nya
Oh itu Satria. Batara Raksa Dewa. Orang ingkang bakal mutusaken jiwa raganira ke Jawa Hengsun Batara Parta Dewa. Ya, pengumuman. Kunjungilah, berduyun-duyunlah, beramai-ramailah, tongtonilah, tenongton haneueuh, tenongton manyesa. Ayeuna patutunggalan gelut antara Raksa jeung Parta. Parta jeung Raksa rek diadu. Nyang keemen jeung Jai. Kaget kunira kaningali kingkang kasrano. Kaget kunira kaningali kang kasarano. Kunira kingkang samia kasarano. Satengah kingalas ringgan salah. Sahaya. Oh iya Satria. Ya. Si Gatot Kaca geus cager deui. Batara Raksa Dewa. Andika ulah ngancam Gatot Kaca coba-coba jeung kaula anu ngaran Batara Parta Dewa. Sok kaya orang perang giriga mana perang toya gamana? Giriga mana perang sabda sering gunung? Toya gamana perang sabda sering sigara. Nem pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak kurang pada kenyakal sabuk bilang tatu adu tulu ampar tiga. Bajua. Ya bangsat. Lain capetangnya Satria. Capetang Satria nya urang perang giriga mana toya gamana? Giriga mana teh naon euy? Euy ngatu kumaha akang eta mah. Naon sih Dewek kira tak nate kitu dek perang teh. Kumaha? Dibasakaken liong patung ek. Liong hartina orai. Patung hartina arca. Ek bancet digege orai. Bangsat siap. Tingali gelutna Satria. Aduh. Mode jurus kuringnya. Bener. Aka bisa jurus gitu. Jurus naon? Anu gitu. Borora kata bisa. Dek sare deui dek Oh, pek HS gitu. Penasti kersayang tumambara. Ieu Batara Parta Dewa dibalangkeun ku ieu Batara Raksa Dewa. Melayang di gegana wiati. Ya! Siap. Alah. Barang tumi balemah ieu Batara Parta Dewa rikat nyanakon dewa lan panana. Ya. Tuan pegang perang wei jenengan bakal mutusaken jiwa raganira ke Jawa Hengsun bangsat. Agan. Aduh. Batara Parta Dewa Aden. Kula Bang. Henteu kutuk ieu, henteu salamet. Bade di kumaha? Dek ditembak ku kalah haling Bang, haling.
Masa kenapa? Abdi Cepot Abdi sun. tinggali itu satria yakin kasaktian lain lumayan wa badranaya iya nun tinggali leres penas tikar sayang tumampara ieu Batara raksa dewa nyatana katibanan panah ieu Batara Partadewa Lengit diri Nusayakti ilang warna nusanyata jangelek ngajadi Aswatama putrana Resi Kumbayana aduh Uluh jadi Answantama anakna Komayama di negara Astima Rajana teh Suyudama adi Suyudama teh Dursasama adi Dursasama teh Iin alah itu Gusti aduh tobat ampun kaula ampun edan si Aswatama geuning eta teh kurang ngajar nyangakeun ieu nun katut kaca dikelumpat ka mana sia naon eta ieu layang Jamus Kalimusada hayana paingan ucu kurang ngajar salerasna kaula teh nuju milarian ieu pusaka layang Jamus Kalimusada kadiekeun eta satria salerasna eta teh pusaka teh anu Kang Jelema wa Prabu Yudhistira pangna kaula daek paseaso teh nyaeta kaula maneangan pusaka ieu wayahna we moal bikeun kaula kurang ngajar geuning anjeun nulungan ka jelema teh aya pamrih wong edan penas tika sayang tumampara ieu Batara Partadewa dijamaku Gatotkaca hingga leungitan pelebih kilang tanpa krana da dia penengah Pandawa Arjuna anu asli nyaeta anu nuju milarian pusaka layang Jamus Kalimusada anu diutus ku Prabu Yudhistira wasop ya tobat hayana Oi, pangaulaan teteh geuning geuning juragan Sim abdi agan Kakang Badranaya Dawala Cepot abdi Gusti Abdi sun ieu kaula wa Semar iya nun ieu teh geuning Kang Jelema paman nuhun paman salamet paman salamet Gatotkaca ayo we ayeuna mah urang mulang urang geus salamet nyatana mawa ieu layang Jamus Kalimusada geus hasil geuning yakin jurigna mah Aswatama keneh dina waktu ayeuna dauh timbalan gua paman salamet nuhun gua yang urang sami negrakeun rasa syukur ka kresana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya wireh urang dina waktos ayeuna parantos aya dina kasalametan dihinarkeun tina pihak ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun kana diri urang sararea atuh ku kituna urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang siwataka